Di, dan kadang kami atau dah kamayangan ya dasar tuh boga duit. Barang ini kira-kira bisa iya 2.000 nah kira-kira diupahan kula diupahan di iya kamayangan burung iya kayak kula net iya helan teng bawa helan langsungnya iya bari nyaran aku lah ajak dagang oh ikut tujuh anak saya tadi di sol aceng ayo mending antar rumah dagang iya kangkung ayo nges iya aing oh guna nges ayo dagang emak aja jeung meuli-meuli beas kita ka meuli beas Aing nganter dagang aing ngolah. ada sayu ya. Kali tukar mana ya. Ya. Kangkung ya. Kangkung na ya. Kemana gitu mah dagangna? Teh ka mana ge ya asal aku bae. Iya, ka mana ieu di mana sih? Oh, kali itu sugan jeung jajan-jajan ieu aceng. Ya, teka beli beas aja. Kangkung teh ka mana gitu ya? Ieu rehe-rehe teuing heeh. Iya. Kangkung ya, kangkung. Mang jajan. Jajanan iya kadang geus payu. Iya, kangkung. Jajan. Kangkung dae. Berapa ribuan? 2.000-an iya. Mang jajan. Kade euy can payu. Aing jajanan. Kade ye kangkung can payu boro-boro jajan. Jajan iya. Kade. Geus gara nyokot babur. Ulah moal endah iya, dek moal. Iya anak pulang malam geus datang di warung bae jajan. Mas pilihan bagus 2.000-an murah beraninya. Lobong. Heeh kadinya ya. Di hutang-hutang buru. Lobong ket burungnya. Heeh iya. Buat jajan mah. Engke bae ieu, engke bae hayu geus ieu, engke bae. Mesin keur aya deket warung kitu. Geus ayo. Balik ieu. Ngedaan. Ieu. Kemana ieu? Kangkung na ye. Nah, Rehe-rehe teh ka mana ya gitu. jajan kami mah. Gede. Kangkung kedua gede hutang boro-boro menang dulu. Beas kita kebeuli. Sia. Kangkung ya teh. Kar mana gitu. Ih. Kangkung na ye. Ye. Rehe-rehe teh gitu. Macam sama gitu. Aman ieu jelema. Ye, kangkung. Ibe. Ya. Nah, kami mau lapar. Mama. Gede ieu kangkung ieu can payu. Kangkung 2.000-an tadae. Aing mau goreng. Goreng kumaha ieu geus geura beuli ti anakku lah tah hayang cen halus sangu. Nah, ai sakina ka mana kitu? Oh iya kad ditinggalkeun ku bawana eta mah. Mana gua? Sabahan ieu. 2.000-an bagus geus. Ulah mah bet duit mah boga. Ayo. Boga geus kejo goreng. Teuing. Teh ieu teh asal jeung anak kula bae cenah. Paserang ngisinkeun ari bok dagang kitu. Geus dagang ka dieu. Ieu bae kukula dibere. Gara-gara ka dieu aya kejo atuh kejo goreng. Kejo goreng ya. Sok tina jiseu ulah sok ngisinkeun. Can payu tah can Oke payu. ya, pokoknya iya ya. Tak kejo goreng jeung ieu karunya amatnya. Kan tadi. Allah karunya amat aceng, bapak aceng gitu. Iya, Oh, gue tinggalkan ke mana, Po? Allah. Hayang minum nah hayang. Nginum nah, cenah nginum. Tadi emang huapan iya. Nu sabaraha poe kitu teu emang eta. Ke kamari, sikir kamari. Oh, beas ngajual kangkung teh payu. Aya. Iya nya, gua keboga. Nah, gitu. Gila lu Sangan metah kadinya ieu. Kumaha daek teh? Atuh ai jeung ojo-ojo eta mah dae. Geus ieu 2 bungkus burung eta, geus ieu. Iya, sakieu. Heeh, geus sakitu. Realis manis ieu. Nuhun eta geus dibere-bere sangu ge dahar-dahar anak kula. Ieu kula mah ngentrong neunan. Ieu. Lah eta karunya amat sakieu. Ditinggalkeun berapa tahun? Ditinggalkeun 2 tahun mah aya. Oh, lu sabar ponceng teu mah beta. Ke kamari cenah ngawak-wak. Nan teu sekolah kitu. Teu boga biaya. Baru-baru da biaya di mana? Karunya. Heeh. Mending ieu bae lain mending ngangon kepok. Gua budak sedek kitu ngangon ku bari tubruk mancelang deh. Geus kadi anu kider deui mah. Agar apa? Hah? Nginum. Nginum. Kewa Mah ge sarua nginum ya. Kuat dan lumpa. Maga haus ieu. Oh, garah ieu. Repot-repot aing ya. Tah ya, aing karunya kata boga nanan pulang boga ieu doang, tapi sakitun aku lagi encan
Nyangu kubuhan aja ngagili. Iya, Mbak. Mata itu gua beasan ngagili. Enak gitu ge ibi mah boga pare. Kulas ngagili mah pare gimana biasa kula eueuh. saliter bema ada karunya. Ya ge mun payu kangkung mah kabeh saliter kula. Oh, mun geus ngagili gua kumaha jangan ngagili. Mun eta Coba boleh mah beres. Iya. Ayo kita bisa ngubeha. Teuing ya, sama lagi mam. Ate mau tunang aja naga. Teuing ya, sekolah. Mirasa iya ti istri nama iya. Kamana ada iya ceng iderna, geus mamna bungkus burung sanguna ditu. Da kisu, kayak burung aja mau. Dihaletkeun deui, dihaletkeun ieu teh. Da beak-beak ku anak ulam mah. Ayo lapar mah coba berapa poin can mameur. Masa sabakan itu Iya ayo. mah rencana kok tadi. Oh, enggak. Neng. Oke kukula didokeun gratis. Sugan ka beli biasa kebokan. Nah, nyanyi nih gitu kieu kayak Oh, sabang sulna. Sok isinkeun ya anak ulam mah. Ayo cadahar malah pameur. Kayu bener kan deui ya kan itu. Oh, kan itu hilapnya mana sawah mun jalan mah nya. Urang aya ka sawah. Geus geus ceng. Kangkung gaya. Kalau mana gitu ikan sawah ya. Boro-boro. Sawah ge eueuh. Enak ieu mah. Sudahna mah loba ieu di uwe. Eta bibit tadi tuh. Bawa ke jo aja. Iya. Mam gitu. Ya, tepuk-tepuk teh. Kangkung daek. Ibe. Kangkung na daek. Abi ya teh sabaraha duit eta kangkung. Lihat tah. Teu galayak teh kula. 2000-an kedinya. Mahal amat. Mah di sawah kula ge loba. Iya beas ku bagus-bagus teh. Heeh. Ku beas da ibi. Detik iya kamayangan ku beas. Anak ieu amat kangkung lagi jalogra. Certeng iya asal kangkung. Borong bae burung aing saliter kabeh ku kula. Hangis hari itu iya asal menang beas bae. Kabur aing. Nuhun ceng. Di Ya, teh. teu kudu amat gede ka hulu. Eueuh ditinggalkeun ku bapana cenah kamar. Kamar gitu bapana? Iya. Oh. Gede ka hulu ya. Saya bawa burung balik Eh, aja. mama ceng. Enggak, biar kan Salit amat oh. diberes kejo. Ayo ke dong kejo bacot sampai anjing. Kayak Tadi kayak tukeran dua, diberes kejo sama goreng. aduh. Aduh, Oh ya, muriding kaki ngamar kurang emak. Ayo geus kieu. Ayo kita dia beres kadi pulang ke cenah ku anak. Ceng kan. Nuhun nya Ayo. mereka ku apa saliter. Ieu. Aduh. Ah supaya eta boga Alhamdulillah, iya cepet-cepet tuh. Kang jajan lem tadi. Kami hang jajan capek angin nu. Tuh ayo geus kieu. Ayo belum bogan nanti tuh. Alhamdulillah baik, beres meunang. Udah yang minuman cenah teh ada kula haus. Matang kangkung. Iya, iya. Mana teh? Iya. Buru-buru teh. Heeh. Nuhun kita ge ya. Capek. Ayo mah kemana gitu? Ayo. Ayo iya. Dikumbaheun. Loba teuing. Reong goblok reong. Saya ke dia. Capek. Ya.